Kayak rencana mana dia lenger orang mulai dan sang sahabat kemana mana jut pantau posisi bisi ayah jelema atau ini kan bejaan ngahuit atau ngagorowok api-api batuk lah mana dia siap mun urang lenger standby kieu siap sahabat siap omat ini dia bos jemputnya bos asup ke dinya urang di dia deh asup standby ini kan urang menyokot dia siap manehnya terus bos bang ngobrol bang iya bang mana iya bang si ada geus ngeupayan Can Can gua gagal meureun euy bos motorna gagal aya dongeng teu naon dok maneh bang rek main hutang lain bang mau ngebahas utang bang terus aing teh kemarin teh pangaosan bangnya naon pangaosan aing teh bang pangaosan bang asli terus kumaha tah cepa ustad ieu istri bro puna bang eta cepa ustad teh hadir teh kieu bangnya rek maju bulan puasa urang teh kudu silih bebaskeun silih halalkeun bang tah urang teh ka dieu teh rek nanyakeun catetan hutang nangis sabaraha gitu bang kayak dibayar ke lebaran da tere menang THR bang bener geus lebaran mayar bener bang jing tempo heula catatan nu aing sabaraha bang gede nu maneh teh nya jing tempo heula bang kaguan tempo iya geus beli kopi jeung udut beli kopi kerna nya jeung rokok kermunggahan Ustad oh kermunggahan damang Ustad alhamdulillah damang nah Ustad kopi ka mana itu tadi di WC aya teh tempat make kopiannya eueuh kopianna teh aya ieu yang geus dibawa nah lumayan we mah itu bisa ngehit tang ngali mana kan geus 2 juta lebih bang baik ke lebaran bang lah kebayar bang bener geus lebaran terus bang saya THR bayar bang balik lah bang balik deh cicing di dia dek mana cicing naon bang baturna bang itu teh wow baturan bang bae da moal ngabahas hutang moal ya baik itu bangnya kalau ngebahas utang wae bang lah jujur bangnya oke lah mau lebaran dibayar lahnya bang heeh sok naon itu bang rusuh ya bang oh ada deh curhat tentang majikan kan apa kemarin pertama geus kasih aja ke majikan kan nah bang enak deh neangan solusi pangmerekeun solusi apa oh solusi tentang cinta wes marane mah munggahan teh dari nyokopin teh ciga nu lain mah mabok maling gerung-gerung motor bagja marane mah jang salah di kantor heula bade uwi heula kamana rusuh sing salah berarti jalan balik heula euy. Naon balik ari maneh? Rek maneh geus 5 poe teu mani. Bayangan berraut kita tadi ya Allah. Ieu. Deuh tuh. Jadi itu bayar rek maneh mah. Urang ka dieu nya. Ka mana koneng?
ka warung dek meuli rokok jeung kopi. Dek ka warung Bang Kobra lain maneh. Heeh. Mending tong ka warung si Bang Kobra. Bieu si Bang Kobra mah keur pasea jeung pamajikanana. Terus kumaha tuh? Beli deui we lah nu urang kopi jeung udud mah. Sabaraha? Ieu kopi 15.000, udud 15.000, jadi 30 lempeng. Ieu bae lah mi teu jauh ting orang meuli. Yo. Yo, Masih mana boga duit di mana ieu? nini urang kerek balik di Korea. Tunggu pemulangan anak euy. Bae we keur mani 20.000 deui mah. Coba itu lah. Nunggunya. Gosok Iki urang balik heula. Urang balik heula. Ah, kebenaran euy urang rek teh maneh. Naon euy? Sudah 3 bulan puasa urang geus tulungan maneh tah. Ieu inget keneh teu? Nah, dompet urang aya di maneh. Kan urang nu beli si cakek si Sudin oge sia teh da maneh mau kabur. Pisah deui. Tapi tebus ya. Terus kenapa orang tuh gak duit? Tak kadikeun lah urang sedikit we teu menang udud jeung kopi. Tah, Bayarnya nih ya duitna. eueuh mah tempukeun si cogek urang rek balik heula nya. Ieu geus pokona mah kudu nebus nuhun. Nunggunya. Alhamdulillah dompet kapain deh jadi atuh aing meuli HP teh ah. Cik bang deung heula duitna. Anjing nah hawa duitan. Hari ieu duitku si sadar si cogek. Anjing deh. Aya rajin dibikeun goblok. Nih, kenal dia ngajentul we. Biasa we mikiran duit keur bungahan eueuh kamari anu nawar jeujeur. Pan jeujeur geus jual ka dia nawar teh 100.000 euy. Bener. Ya asa sakadukung urang ge. Kieu we atuh. Kumaha? Urang mere ide kamu ini. Kita kan tar bulan puasa. Heeh. Urang sikan hati silih bebaskeun teh ya. Heeh. Ieu keur maneh? Jejer anggap lunas. Setuju teu? Atuh eta mah 70.000 deui. Kan cek urang teh naon tar bulan puasa kudu loba amal. Tuh mudah-mudahan ka gantian 700.000. Heuh. Diheula tuh diheula. Baelah pila jejer sia teh. Tapi eta mah euy ngeunah di mana teh ngeunah di urang. Tapi bae ieu bisa keur puasa bersaur aya udut pada tulang jengkol teu puguh nungguan bueuh. Si Pujut jeung si Udin jadi anak buah teh teu malulu. Bang kawarah pisan. Aing nu ripuh. Si Pujut jeung si Udin mah gubung. Wah aing mah diwarah ieu mah. Aduh, di mana ya kan di? Iya geus perang siar keur mungahan. Nah, dia kopi nu urang eta euy. Biasa di warung Wah, geus ngajual belut beneran euy. Mana inget keneh teh ka urang? Naon? Boga hutang maneh ka urang basurut gapleh. Alah Juli. dok euy. Bayar urang butuh duit. Kumaha tuh ya urang eueuh deui. Ku ieu lah pokona mah teh apa? Bono, ngaran-ngaran hutang kudu dibayar wayahna. Bayar geus ah. Baliknya orang hutang lunas euy. Oh, itu balik ah. Aduh. Kepaduli urang dihadapi ku anak buah oge euy. Tapi urang hasil deui geus karena di bari halal ieu mah itu menang maling ieu mah halal. Aya ke bakal bulan puasa berkah. Alhamdulillah.